kesimpulan nama hasil ngaji kitu we ayeuna mah mun nu saluhureun isi nulis sahandapeun karunya nu paling hebat mun awewe teu hayang awewe teh biasa-biasa bae kos teu kadal pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngicepan jahe beuh komo si eta mah teu kudu dikicepan ngicepan sorang jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneuh ge dikicepan brengsek ieu mah bajingan ki ato ulah disangka hebat kadeleun kos kitu kos kiai sarua teu meunang manggih nu bahenol tah ieu hayang neuleuh awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan horeng aya elmuna